Ye, nu mahal mah biaya hirup. Lain hirup gaya. Gaya elit, ekonomi sulit. Hutang we pabelit. Oh no. Tempo ulin ka kape-kape. Dahar ke restoran. Nongkrong di mall-mall. Hah? Padahal mah ye dengan hasem anu sesa kamari ge. Tempo di dahar mah dihanetkeun deui. Loba ngomong tapi eueuh bukti. Paladanggeun. Aduh, ripuh euy. Sabalangsak-balangsakna teu gablek duit, leuwih balangsak keneh teu gablek cai. Hayang modal. Kalakah ngopet daus cai. Hayang ngisang kalakah garing bau hangser. Coba ye pangripuh-ripuhna teu gablek cai. Matak ye kanu bararutuh cai. Sok atuh Aisyah ulah hayang digolontor hungkul. Ari cai hayang digolontor, ari mayar di awer. Paladageun. Zaman sekarang mah ada uang abang disayang, gak ada uang teman pun pada menghilang. Kalau kita banyak uang, jangankan orang, setan pun pada datang. Fakta. Paladageun. Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut 1 juta kenangan daripada motor halus 1 juta sabulan. Liar besti. Paladageun. Semangat kawan. Maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, konten terus. Semangat sampai titik darah penghabisan. Paladageun. Cecak, kata-katanya dong. Hirup di dunia mah jelema teh loba drama. Aya anu ambil banget, aya anu micen banget, aya anu loba banget, aya oge deui nu teu gablek banget. Paladageun. Cek aing ge, ari hirup ulah lempeng-lempeng tingkos jidar. Sakirana aya jelema anu ngariweuhkeun, anu ngarugikeun. Hayo we sabar jeung sabar. Kecup kali-kali mah huluna ku gas 3 kilo. Paladageun. Mending keneh disebut jelema koret aing mah. Daripada nginjemkeun duit ka maneh teu dibayar-bayar. Mending keneh leungit babaturan daripada aing leungit duit. Bener teu? Paladageun. Aya nu ngomong ka aing kieu besti. Ai jadi awewe kudu lemah lembut. Dengekeun. Yeuh, awewe mah lemah lembut teh lamun gablek duit. Nyari teh gablek duit mah kumaha we seng. Bang breng brong brang tempo murag mah. Paladageun. Dengekeun besti. Lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing. Ulah sok kababaturan. Keur ngabesti yeuh curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Yeuh, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gablek duit mah. Kurang arah ning hayang mere. Ngadengena ge sudieun. Oh no. Paladageun. Dengekeun besti. Lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, ulah sok kababaturan. Keur ngabesti yeuh curhatan aman. Geus teu ngabesti mah dibeja-beja deui. Yeuh, lamun curhat kabingung kasusah jeung kapusing, hayang aman curhatna ka salaki. Dijamin moal nyebar. Ngomong curhat teu gablek duit mah. Kurang arah ning hayang mere. Ngadengena ge sudieun. Oh no. Paladageun. Ku urang ge maneh teh geus dibejaan besti. Kasalaki mah kudu loba nungtut. Kasalaki mah kudu loba menta. Paduli teuing manehna gablegeun jeung henteu jeung gawe jeung henteuna yeuh ameh nyahueun gablek pamajikan hiji ge geus lieur. Komo lamun loba. Bener teu? Paladageun. Gendut. Emang heueuh gendut. Naon kitu?
Yeuh, urang mah nu dihakana sangu. Yes. Maneh mah begang yeuh. Unggal poe nu di dahar ati. Unggal poe makan ati. Unggal poe loba panas ati. Matak ieu nu di dahar mah sangu lain ati. Badageun. Pi engkeun deui, lamun dek nyieun status di WA, eta anu bersangkutan ulah diprivasi. Pan babaturan maneh, babaturan urang oge. Masing diprivasi ge angger. Urang mah bakal nyaho. Beledageun. Dengekeun kardun. Lamun boga duit daripada dipake ngamodalan selingkuhan, mending keneh dipake ngamodalan pamajikan. Ieu dengekeun. Lamun maneh hirup geus kolot, hirup geus ripuh, saha anu mantuan ieu jeung nu ngurus mah angger pamajikan. Ieu mah misalkan lamun maneh hirup sangsara balangsak terus dibere gering ripuh, misalkan ieu mah cokorengkod, ieu kokod keked, saha anu ngurus jeung nu datang angger pamajikan, selingkuhan mah moal datang. Ledageun. Dengekeun marpuah, ku aing sia di bejaan, heueuh. Cek aing oge lamun nginum teh pucuk, ulah jeung hileud-hileudna. Jadi sia mah ararate ka salaki batur. Beledageun tak ku sia.